Duh aing mah arah boga salah kita batur mau usaha maju imah bibir nanu maju. Salah aing di mana nya yuk? Tadi can aya balik. Iya salah ki aing molor we. Ujang. Naon sih? Naon, Neng? Coba tuh usaha ulang hiji we. Pengusaha namanya sorangan ka teh mudan. Tempat tuh batun mah usaha merasa sukses maraju aing mah malah biwiran maju. Tipe kieu mah usaha ge usaha naon atuh? Usaha naon we atuh? Ti pernah hese atuh naing usaha naon atuh? Ane pusing ieu ge naing kali-kali itu hese nang pagawean ayeuna mah. Naon we harap ge kajen teuing nu penting mah aya duit. Lagi haram olah mah tuh neng atuh. Di mana aya atuh? Nah lagi usaha orang diparusin gitu kira. Sama, mana lamun can menang pagawean keneh wae. Kayakna di luar we jeung ucing urang nek di jero. Aing ge cara nama aing kudu usaha ya pemajikan aing geus ngadat aing gitu wae. Aing usaha naon ki cara nama dah yang penting mah aing menang duit ayeuna. Ton siap non ngalamun we. Kadi we ente, giuk di dieu na balik. Ayeuna ton. Non ngalamun we ton. Biasa aing ge parusing aing nganggur wae aing. Makane pemajikan aing ucaca wae aing kita usaha wae. Aing kita kayak di luar aing di muci. Es di luar. Heeh. Ah ton aing ayeuna boga solusina ye aing boga kawauhan. Anu geus ge sukses ku aing Ah, atur. bener ya. Hah? Teu percaya hayu urang ilu kasih mbah. Aing naik atuh gitu mah usaha naon yang cuma beunghar aing. Diantar ayeuna keneh. Ayo tuh. Lang teh angkeun. Siapa? Jangan Bang. Duduk. Iya Bang, terus mau beban berarti hayang beunghar na Bang. Kumaha tah carana? Gampang. Masalah yang bukan mah gampang. Hayang cara matur maneh kamari. Oh, bener Bang. Tenang we. Bener ayeuna mah ngopi heula. Ngopiran. Kopi pahit, kopi amis nih Bang. Asahan heula. Kopi pahit jeung amis masana tah ngopiran. Iya, Pak, iya, Pak. Ngopi heula. Pahit ya Bang. Pahit nyata seperti kehidupan batu manusia. Susah kadi datang. Lamun mana teu susah pasti eta kopi amis. Anu Ya. bener Bang. Ya. Bagus mah kan aja diubah ieu. Bagus tenang, anu geus ge ku aing diantar beunghar. Bener ya. Hah? Bener. Bener Anu ya. kasih mbah. Oh. Ulah sieun maneh. Ngaremekeun mbah maneh. Hayang beunghar teh maneh. Yang atuh beunghar, Bang. Tenang ulah sieun. Heeh. Urang Wah, usaha wae, Pak. Dibere jalan maneh. Daek maneh boga tuyul. Daek tah yang penting beunghar, Pak. Tenang, ieu tuyulna aya dua deui. Oh. Ge cokot teh kumaha rawatan kumaha dua-duana ya. Iya. Dua-duana. Iya sareng naon, Bang? Nah. Urang lagi di beunghar ya. Syaratna pasti naga aya. Maneh kudu dirobah ku mbahnya supaya tuyulna wauheun. Sabab lamun moal beungeut mana sarua pos batur maneh si tuyulna moal resepkeun. Kok bisa dicoba geuning, Bang? Engkena mau wauheun. Sanggup teu? Sanggup. Kadi harapan tambah. Harapan ton, gembah ton. Yuk, Kumaha ieu, Bang, syaratnya? kadang kumaha ieu kan syaratna. Anu di kidul, di kalen, anu di wetan, di kulon. Datang sia. Ieu nu ngaranna mono hayang wagaan tuyul. Tuyulna sing daekeun ka budak ieu. Cicing. Udah semurang, Bang. Ieu nyaeta syarat-syarat pemanggilan tuyul supaya tuyulna wauheun. Sebab lamun sarua model posik ieu teh tuyulna sok teu wauheun. Iya. Bungeun. Malah mesti beunghar we. Cicing mah bungeun ini mah. Ajib kieu mah kan. Oh, bener ajib bah. Ieu syarat nu berat mah. Kita mah kinclong bah. Keren.
Lain masalah mana nu berat ieu. Syaratna nu berat nya. Waduh ieu. Irung kunaon teh irung? Dicatrok we. Satu memang geus jorok, bah. Pohon jorok. Heeh. Ieu maksudna naon bae bisa dikit. Orang sama masalah doang nu berat ieu. Bah, ieu kunaon bisa dikit. Beungeut ieu berat ieu. Ku diroba ieu kutok magic. Geus. Nah, eta syaratna. Nah, keren. Godang tuyulna kumaha dipanggil. Alamun geus kieu, maneh daekeun. Pokokna mah urang mah aya beunghar we. Mun susah deui. Pastina beunghar. Soalnya urang mun susah wae pamajikan mah teu ngadat. Tenang wae. Ayeuna urang datangkeun tuyulna. Nah, Coba gerak datang. dulu batang. Udah. Bah, hilang bah ieu bah. Ye. Hah? Tuyul. Ieu tuyul anu arek dirawat ku maneh. Mana nama biasa ngajak hotel. Kira-kira beunghar teh mah ieu. Weh, ulah gagaba maneh. Ieu tuyul paling mahal di mbah ieu. Bener ya. Heeh. Paling ngebeungharkeun. Beda, kudu disamakeun. Bah, ieu kunaon, Bah? Oh, ieu tuyulna teu ngarti. Batur Teu ngarti. maneh dicemongan maneh teu. Maneh kudu disaruakeun. Dicemongan. Sabab tuyulna dua. Mana dua orang? Nah, sabab tuyulna teu ngarti. Disyaratkeun kadua. Aneh we ieu mah kieu nya. Aneh. Dicengelan. Nah, ieuran batu maneh supaya tuyulna daekeun di dieu. Nya bah, batu urang dimehoan keneh wae bah. Ieu pamentahan tuyulna. Kudu kitu nya. Aneh kieu tuyul mah nya. Nakarep di mehongan kan, Bah. Geus bilang ka dieu we oge. Inang ieu bonus di mbahnya. Mana sering matamu ka mbah. Ieu bonus Bere na ieu. bonus. Abe maneh sakti. Oke. Tuh. Bonus Kan? mah mobil atuh, Bah. Di meongan gitu kan. Keren tuh, namanya mana jadi keren ya. Jadi keren. Moa tuh mana non tuh jadi bagus ya tuh. Oh. Balik kos panci ente. Panci ya. Oh ya. Kunci mehong. Ayo nama geus. Moyana maneh menggunakan ieu tuyul Iya. ya. Ulah sama nama nanya. Rawatan ieu tuyul simpan. Mana orang bawa mana bah ieu? Dua-duana. Oh kabeh. Abah tere bungal. Kalau bah. Pokokna mah maneh kudu nurut. Kadunungan maneh ieu nya. Ieu kira-kira. Ieu bos maneh kieu ge nya. Bah, Bari bos, ieu bos maneh bari kos amyong ge. Ieu. Bulukan. Bukan eta mah nya. Bosna ieu moe gila deui. bah, kira beunghar teh mah kieu. Ngabeungharkeun. Abang ulah sieun. Ya. Hmm. Pokokna mah ieu kumaneh rawatan wae. Ya, bah. Geus kitu nya, salat ieu mah. Hmm. Mana milu dudungan mana ya? Kudu nurut. Mana dua anak milu jeung urang. Kudu ngabeulkeun urang ya. Ya. Bah, tugas kita mah bah, orang mawa ieu we, dua anak orang dipanggul dah. Ieu boyana mawa tuyulna digandong. Heeh. Ya, mana wae ge. Beurang mah Mana bah. mana milu nya jeung Ya. Bah, Urang Enggak mau kurang kasih gandong orang beurang mah. Moal, Hah? moal berat. Ya, ana balik mana ya? Ya. Bawa itu Ya, masing-masing ya. Orang paling apa? Mana itu apa, Pak? Oh iya bah ya, asal aya bah ya. Tapi orang tinggal gede bah ya, mau salah mah aya teh nya bah. Iya bah. Jika nang kuli baris bah. Ipis amat ye geuningan. Heuh bah, Kos teleplik. eta nang kuli baris satangge sareng wae. Mai kena nang 2.000 ya. Aduh. Tenang we, Bah. Nak boga tamu. Tenang ya bah. Pokona mah mun urang sukses. Ente nyerahkeun Urang anak. sukses, ieu mah dua ieu geus beungar kurang dibere dah. Arek gope mah bah. Tenang ya bah. Keo. Pokoknya ya, lamun aya tamu model kos kieu ulah dibawa we, nya. Soalna geuseukeun. Digetok sih mah 2.000 ku aing. Ya, Bah, bah, kenapa bah? Guys, balik bro. Kenapa bah? Oh, tuh ya. Ya bah. Turun bah. Ya naik sia. Naik ya, ayo. Berat paling berat saya nyusahkeun. Jangan beungarkeun nyusahkeun aing sia mah. Jeda. Jangan beungarkeun jangan balangsakeun aing sia. Bener-bener. Awas ya. Ji, marawa naon eta budak barodas kitu. Oh, biasa neh. Ieu orang mawa ieu. Piaraan ah.
supaya beungar mau daksa ku aing. Benar, iya Heeh. piaraan ah. Heeh, panaon yang beungar we. Yang senang we hamil naon. Kita beli. Neng, ke orang ieu aya juta ku kuaa ya jalan A supaya ieu supaya baruga duit. Oh, coba titah berenangan duit. Yo, mana jangan duit ya. Buat dari unggulnya, awas mana maling sampai baturnya. Jangan enak. Awas menang duit, marah selang mana teman. Aduh, yang buka duit goceng, mereka warung sanggup ya, tunduk mah main sehari tuh. Jambanan besar gitu. Apa kita? Aduh, itu nih. Ih, duit aing ke mana ya? Aduh, jangan duit nang goceng-goceng lah ya. Kutuyul apa duit nang goceng-goceng lah. Ayo, mana sih ya? Terus tadi keluar aing nangguan kita tadi menang duit tuh. Iya, udah kieu. Barah, ayo. 2000. Astagfirullah. Iya, Nu bener iya, we ieu. 2.000 emang aya Coba aja barang saku gue. atuh kunaon anu balangsak nu beunghar atuh. Atau yang mereka beli naon desa kieu Mas ya. Beli saku 2. Lumayan. Yang beli mobil-mobil acan kieu mah aing desa kieu mah aing bisa neangan mah tuh. Beli mobil wae atuh. Heeh tuh. Mau kita neangan ku anak. Nyusu. Oh, coba nih. Nyusu. Nyusu. Ya, pedangnya. Menang duit sakieu nyusu mana mah. Nyusu itu namanya. Beres susu ucing mah tuh dah. Moy, bau basi. Ya, yang nyusu mata. Ya susu lain. 2 anak. Lah ini mah. Geus eta we. Sarua wae eta ge. Cicuna tangan aja cicia merah ya. Boy. Cicia. Cicia, ya mau lagi. Guru. Lapar bot. Bagi. Ngeuna sia. Panama, yo, Panama usahana sing bener, lu menang nu kieu deui nya. Awas, dihukum ku anak ge. Geus aya nama liar dewe ka ditu, keranangan nu gede nya duitna ulah nu 2.000 kieu. Ceban. Jimli basket teh meunang eta mah desa kitu mah. Ceban mahi. Moal mah mahi, jimli lawan ge ieu kurang. Geus mana lagi dia tong. Sing menang duit sing lo. Serius putih? Iya ah. Jam berapa itu jam 12 tuh. Iya para mana? Para mana tuh? Alamat. Banyak sare. Nah, boga anak sari. Ana tuh tipis marolon aja betul. Cewek dong. Dadah. Ih, obrolan apa sih? Teh. Ih, lapar amat mulai mie atuh.
Eta tuh duitnya meja tadi. Mana duit? Aya remote Coba sebagai cara heula kuda. aya remote eta kupo duit mah. Tadi adi dieu duit 4.000 jeung limit. Sia beli cokot. Teu aing teh nyokot duit. Bohong sia. Ya, garadahan ya. Kemana tuh Aing teh jurig mau mana curi bener. Tadi kok yang ditenen di dieu mame sare. Atuh teh nyokot eueuh. Teh nyokot. Mana tuh? Kemana ya? Menyaragag ah. Aya Nah, geus. Menyai maling kan tapi paling dikunci tadi. apa kan dikunci. Terus sekarang Teh nyaho aing gak tuh ah. Kalau naga gak pakai kolong. coba teh Udah. Mana ya? kok ieu sepeda aya di dieu dan mah tadi aya di dieu. Ih, aing teh beres ya. Apa tuh yo? Terus ya itu zaman enak paling terjelek mata boga duitnya tuh yo. Iya tadi teh ada di dia, kurang jadi ada di dia. Kan jelema geus malam. Biasa sepeda pindah kondisi kali itu ah. Tunggu aing bari sare. Atuh dah. Geus teh aya-aya wae. Peribatan mah tahan weh, sapeting mah. Kalamparan. Biar aman. Aya-aya wae nya nyokot duit 4.000 tibang 4.000 kudu dicopot. Untung Mun aya nyokot mah pipi 4.000. we nya. Ya, 200-an ribu aing mendingan dompet. Orang aya di kamar. Ieu. Aing salah dari anak pusing.